bos nak. Mak, Iya butuhin lauk cenah 2 kintal kan ieu kabehna 4 kintal. 2 kintal deui bos nyangan liangna ka mana bos? Tah ieu butuhin laukna bos. Iya bos na bos. Iya bos urang ieu. Urang mah gawe di dieu. ieu nu tadi nanya ka urang, Nuhun bos. teu percaya tadi eta urang bosna. Aduh udah kepercantan bos tadi. Tuh, ieu lauk teh tinggal ngajual ya mah segala dek ieu mah. Lumayan aing ke duitna. Kan ieu si Raja ka mana nya? Kalau heula kena bos jeung manehna genan aing mah. Raja. Raja. So bos ngegeruan di wae. Raja. Kumaha pecat mah aing nya. Raja. Bebeja geus ngomean heula cai gitu. Raja. Raja. Aduh. Hampura bos. Hampura ya Raja. Ai datang teh sing rada isuk semah. Pan urang apal meureun sok isuk keneh ka dieu. Kumaha jadi bos atuh sorangan we kitu mah. Aduh bos hampura bos. Urang geus ngomekeun heula cai pan bos nu ka balong bos. Puguh geus apel heula aing teh. Ya bos hampura bos. Oh geus ngomekeun cai. Bos ngomekeun cai bos. Ulah dipecat urang bosnya. Ai dipecat man moal ngan kemah tuh sing cia teh bebeja. Ambe aing bos. tungguan. Engke bebejang kemah bos. Ya, ya. Pan ieu teh geus majeuna panen nya. Heeh. Bisi engke aya nu butuheun nya. Bejaan urang mah ka ditu heula aya perlu. Kita 2 balong bos lagi bedahkeun teh. 2 balong we heula engke anu itunan mah ulah waka da kakarek mijahkeun. Mending kana nu nilah heula bos tah. Nu sok loba pesanan mah. Heeh. Ieu kan ceramang ke wae nya. Heeh, kewae cekan ceramah. Ngan sorangan wayahna tong ditinggalkeun ieu lapak bisa rek meuli engke laukna nya. Urang ditungguan ieu tenang. Urang mah kitu lah. Nya. Kitu we awas ya tong kalau kabur deui. Moal. Apel heula kitu ya teh tinggalkeun heula balong. Aing boga pagawe kitu teh aing datang teh beurang jeung beurang we. Aing nu eta engko lah balong ieu euy. Di mana ieu teh? Dandang laut nu ngaranna Mang Jiwang Songklok teh. Ini bisa-bisa di tanganana aing mah. Butkeun di balong cenah tadi nanyakeun di hareup. Aing di we heula. Cara pisan itu kena si Raja ieu itu mah. Aduh. Daun heula euy. Biar ratu dulu aing. Bade tumaros ya? Bade tumaros naon, Kang? Abi teh bade milarian ieu ayeuna Bandar Lauk. Mang Jiwang Cengklek manawi uninga. Oh. Akang peryogi lauk. Leres. Bade milarian bos Jiwang Sengklek. Tanya bos Jiwang. Abdi Kang. Anu gaduhna. Bos Jiwang Sengklek teh ieu. Nu gaduh lauk. Nah bet ningali kitu Akang. Anu bener Kang. Tong heureui Kang abi serius ya. Mohon serius ieu nu gaduhna. Kumaha priyogi? Nu bener. Laras ieu nu gaduhna na geuning bet luak liuk kitu juga ka tukang tipu geuning. Ih, sanes kitu pan abi uhun laras-laras si pergi lauk. Kapan uhun ieu nu gaduhna? Teu percaya lah. Nah, teu percaya kumaha ya Kang? Teu percaya lah. Ya nuhun lah, nuhun. Eta jalma kumaha nyebutkeun teu percaya aing nu bogana. Pada aing rudin kieu gitu. Zaman kiwari jelema teh ngaku aing mah. Ibu serius nanyakeun teh Mang Jiwang Sengklek bos lauk. Dor aya nu ngaku-ngaku. Lieur jelema teh. Panjang jonnya geus apel heula mah. Sing eueuh nu meuli ge. Wah, gitu meureun itu bos nama tuh. Dedegan nama euy. Bos, siap. Kumaha? Abi peryogi lauk ya? Oh, banyak di sini tah. Aya 2 balong. Oh, heeh. Butuh sakumaha? Kira 2 kintal. 2 kintal ieu paling gen 4 kintalan mah kabeh ya. Tak eutik lah butuh nama bos. Kabeh we atuh borong ye 2 balongeun.
Ah, kurang lebar ieu mah butuhna euy. Eutik Urang kudu neangan helayana ye 2 kintal deui lebar soalna. tinu sabalong tah tinu sabalong. Ieu beda lauk emas jeung nila ieu teh ye. Moal diketengkeun nya. Teu bisa, Bos. Ai butuh nangan 2 kintal mah. Kala atuh ye. Nu 2 kintalna deui urang nelpon heula ka si bos ye. Cenah ka dieu si bosna ye. Bos, Ya, ieu aya nu rek meuli lauk. oh, Ngan 2 kintal butuhna kan ieu balong 4 kintal eusina nu sabalong teh ye. Wayahna ka dieu ayeuna. urang kadinya. Buru ayeuna. Terehan. Bos ka dieu wae ye, neangan deui lubangna 2 kintal deui. Oh, bos. Nyesok terehan, Bos. Sumpah teh ieu oh bos lain mah. Nya buru Bos ka dieu, Bos. Ieu geus nungguan. Lila deui anjing. Moal lila dah inti tadi geus lempang di jalan. Dakuan. Antasan A nya, si bosna balik ka dieu. Nya. Lami moal. Nya dukatan sampai teh di jalan kene da. Oh, iya. Antasan we kedap. Siap. Oh, jelema nu tadi kitu, tapi nu ka aing ngecet teh. Mana tuh menili lapisan tuh saket teh. Tah, datang si bosna. Bos. Tah, Maya. ieu meuli teh, Bos. Ayo bosna. Mak, Iya butuhin lauk cenah 2 kintal kan ieu kabehna 4 kintal. 2 kintal deui bos neangan liangna ka mana bos? Tah ieu butuhin laukna bos. Iya bosna bos. Iya bos urang ieu. Urang mah gawe di dieu. ieu nu tadi nanya ka urang, Nuhun bos. teu percaya tadi eta urang bosna. Aduh udah. Kepercayaan bos tadi mah bos. Tadi geus panggil bos. Geus panggil ka aing ngecet ja. Ngecek kumaha bos? Nyebutna teh teu pararantos teuing nu kieu jadi bosna. Wajib. Ieu geus teu waras ieu mah. Tong sok ngeuleutina penampilan. Aduh punten bos. Yo mang, nya, tong sok nepo penampilan. Penampilan kumaha wae kenan hargaan. Padu wae nyebutkeun kitu patut. Sok ayeuna rek naon ayeuna? Abi periogi lauk bos. Moal dijual ku aing ge balik tuh ka ditu. Aduh. Balik. Abi periogi pisan. Moal, balik. Mau di ladangan bos? Moal aing mah. Duit sakitu lah tepilah 2 kintal. Pada jelema kieu balik. Aduh, mau dipasihan bos. Rek balik moal. Nya. Balik. 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 Wani-wani, bos diledek bos. Oh, aing diledek tadi. Wani-wani ngaledek ka bos aing. Cungkring kieu diledek keur mah heueuh. Eueuh gajihan, eueuh dagingan, dulu awakna teh leutik nya hideung. Bos Si aing dina teh ka kieu. kami lu ngecek ka si jalma itu. Dah heueuh bos mah kudu diece tuh dah bos. Ih. Pantesan sih itu ngece, da rusak tuh dah awak bos mah. Dah geus cucung kieu ya Siga aing atuh siga bos tah awak teh. Ah, teu balik. Ku aing ayeuna dipecat. Balik mana Oh deh? bos, nu ku aing dipecat. Balik oh bos. Balik jik balik. Jih. Nah kalau kemana mecat aing, Aing jadi anak buah. Oh bos, nu balik jik dipecat ku aing. geus atuh aing balik. Ah, liur ieu mah. Oh balik. Asli balik. Dasar bos goblok. Nya dipecat ku anak buah balik. Parah. Anjay.